Adab ka indung bapa dualas rupa hiji ngadenge omongan indung bapa kaduana kudu turun parentahna ulah pisan bahaka indung bapana katiluna kudu pisan banget hormat sangkan urang bagja di dunia akhirat opat ulah lempang di hareupeunana kareunahan teu hormat kaduanana lima ulah narikeun suanten badan karna sora indung bapa ngaliwatan genep kudu ngajawaban panyalukna kalayan jawaban anu pangalusna tujuh ulah ngabangkit ngabarung sinang pedah ka indung bapa geus nyenang-nyenang balik sakumaha kumaula oge kudu ngarasakeun lara bae kadalapan kudu kacidahayangna kana menang karidoan duanana kareuna ridho Allah nu maha agung kana ridhona indung bapa tergantung najan sakumaha taat ka pangeran tapi ka indung bapa tengah hargaan maka Gusti Allah terido ka maneh ditutur dina hadis Nabi kaneuna kasalapan kudu ngarendahkeun diri ulah luhur sumawana nganyeri kasapuluh ulah wani molototan rucap ricep main mata ngarindetan kasabelas kudu pisan bear budi di hareupeun indung bapa pribadi sanajan indung bapa kuraweuh hangser anak nama kudu tetep bae bager 12 ulah wani nyanyabaan anging pamit heula nyuhunkeun widian sanggeus menang widi terus anjeun munjung kana dampal sampai anu jadi indung
Terus ngedoa wadah pamit-amitan silih titipkeun raksaan ka pangeran. Tapi aya nyabanu teu kudu widi nalika kolot teu boga tanah wadi. Sarta dinu deukeut teu aya pesantren pikeun diajar ilmu nu fardu ain. Ngan bae nu kitu kurang barokahna alusna masing meunang heula widina. Sakitu anu ditutur dina kitab Kifayatul Mumtadiin lebah adab. Sakitu anu ditutur dina kitab Kifayatul Mumtadiin lebah adab.